Eta barudak ayeunanya awewe barau cikur geraset dibawa ka mana teh daek ke pasrah gitu. Ngomongna teh kieu, sok wae cenah asal jelas we hitunganana. Tuh dari disebut runtah mambu ngambek panen oge. Tapi kalakuan leuwih ti runtah. Nauzubillahi min dzalik. Amit-amit teh. Dongengna asik teh. Awewe barau cikur geus darang dan model zaman jahiliyah. Make baju teu mararatut majarkeun modern teh. Make bujal ditempokeun sagala rupa. Eta reuas saya marta ngobrolnya. Lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena. Kacidapan paranti salat we teh nya. Bari seriting cikikik unggal peuting ngariung ulin di juru diskoti. Nyiar lalaki ateu payah ya. Ditowel wanian teh diciwit leuwih tarik deui malikana teh nya. Ditraktir alah komonya. Diajak kontan hayu gawat rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima. Asal inget cenah kudu puguh hitunganana. Awewe model kitu naon atuh ngaranna. Da geuning disebut runtah mah teu narima. Cenah modern lamun bedegong negara blag kaeranya leutik keneh. Bernyit rupa jalma kelakuan bagong. Teuing pokona sesegrok jeung hideung ulin dinu poek karesepna. Nah dari bagong mah mun dibedel teh ngaguik. Ieu mah dibedel tara ngaguik ngan ting cikiki. Biasa terserian. Ruksat promosi pung mah karesepna pisan gitu. ABG asa beuki goreng patut heuh. Padari oman mah bebe. Aki-aki beuki budak. Beda jeung ABG. Lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena. Mukena we teh nyaho. Bari seriting cikikik unggal peuting ulin di juru diskotik mararabok teh. Nyiar lalaki ateu budak lemet padahal tobat Gusti. Ditowel Malik Noel adalah diciwit euleuh nyiwit beuki tarik ditraktir alah muir diajak kontan hayu walah rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima. Asal puguh cenah eta hitunganana. Awewe model kitu naon atuh ngaranna. Da geuning disebut runtah mah teu narima. Ngambek bernyit cenah
jangoman ternyata lebarnya nu balangor teh menegak reulis geuningan eta teu ngarti dan nu gareulis nu loba nu bangor mah geuningan nu awan mah da nya sarua we kata panonna alus irung alus kiwir alus ditempok diharap digigir mani mulus hanya kapisan kalakuan siga setan gunta ganti jalur tesirikna ungaming nah aku naon nu geulis loba nu bangor nah aku naon nu bangor loba nu geulis sigana mah ngarasa asa aing hade rupa jangoman bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka telah kita kulit kelir koneng cangkang jauh kuntuna bodas tipung tarigu biwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu nganah atuh betimu murah keblek hirup daek jadi runta ulah bangga bisa gunta ganti jaluk ngomojeng poho di baju kawas hirup zaman batu we baheula cik sing isin atuh kana bulucun teh panonna alus irung alus kiwir alus ditempok diharap digigir mani mulus hanya kapisan kalakuan siga setan gunta ganti jalur tesirikna unggal minggu nah aku naon nu geulis loba nu bangor nah aku naon nu bangor loba nu geulis sigana mah ngarasa asa aing hade rupa merenjang omah bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka kulit kelir koneng cangkang jauh kuntuna bodas tipung tarigu biwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu nganah atuh betimu murah keblek hirup daek jadi runta ulah bangga bisa gunta ganti jaluk komojeng poho di baju Jo anjeun datang deui sagesa babaraha kali ngahiana nganyenyeri toro jo anjeun datang deui jo anjeun datang deui ku anehna kuring beut lengleng hararese nutup hate toro jo anjeun datang deui Kuring itu tuku anjeun dibuka tutup buka ruksak engselna Kuring itu tuku anjeun dibuka tutup buka leungit koncina Kuring itu tuku anjeun dibuka tutup buka lesok tulakna Kuring itu tuku
pantemuka sanana Jo anjen datang deui Kung singa hianat kung singa nyeri Kuring leng-leng eleh deui Daek deui poho poe kana kanyeri Sababaraha kali ngapiana nganyeri Toro jo anjen datang deui Jo anjen datang deui Ku aneh na kuring beut leng-leng hares nutup hati Toro jo anjen datang deui Kuring tuku anjeun dibuka Tutup buka ruksak engselna Kuring tuku anjeun dibuka Tutup buka leungit koncina Kuring tuku anjeun dibuka Tutup buka lesot tulakna Kuring tuku anjeun dibuka Tungtung nama pantemuka salilana Jo anjeun datang deui Kung singa hianat kung singa nyeri Kuring leng-leng eleh deui Daek deui poho poe kana kanyeri Kuring tuku anjeun dibuka Tutup buka ruksak engselna Kuring tuku anjeun dibuka Tutup buka leungit koncina Kuring tuku anjeun dibuka Tutup buka lesot tulakna Kuring tuku anjeun dibuka Tungtung nama pantemuka salilana Kuring tuku anjeun dibuka Tutup buka ruksak engselna Kuring tuku anjeun dibuka Tutup buka leungit koncina Kuring tuku anjeun dibuka Tutup buka lesot tulakna Kuring tuku anjeun dibuka Tungtung nama pantemuka salilana Pokokna mah, Kang. Abdi mah geus kesel. Yuk kan diserahkeun engga. Eta diserahkeun memangna gampang. Gampang we. Aya Awewe kan daya. mah eueuh izin salaki mah teu bisa nyi eueuh. Ya kudu diizinan atuh. Tong aya. Kang abdi serahkeun pengantaya kasenangan. Euli sulalu luasan naon kasalahan Akang Ieu tuh tingali istrina paletnan. Tuh tingali istrina pamimpin. Mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil Mercy panganyana. Tong disarwakeun nyai. Itu mah ibuletna, paletna lagi pangganti kaki badak. Komo ibu pamimpin. Hari nyai kan bukan salaki sakit buktina.
pamimpin balenghan loba keneh hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. Nah, itu kadang-kadang pamajikan teh kudu bisa nyuruh narimakeun kana gaji salaki. Terus balik-balik kumaha kan Bu? Sadeul mah. Tapi hayang kudu ditutupan. Ayo. Cicing kalau loba itu ieu. Ben sakitu. Kan abdi kabulusan hayang teuing disimputan. Pan simut digadekeun kumaha mun dikeun Najan urang hirup teu beunghar tiis jeli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat. Eta ngadarekeun kitu sing inget ieu aya marana dunya bana masa sadar sarua pangkat oge berkuasa teu nanaon sangsara lahir manu penting mah beunghar batin sukma hate nya dan itu Kang abdi serahkeun bungan kaya kasenangan. sebelah Eli sulah luasan naon kasalahan Loba. Tuh tingali istrina paletnan. kabita Tuh tingali istrina pamimpin. banyak Mas Rencem imah agreng. Sawah nangaplak mobil Mercy pang anyarna. kesan kamunya boga pamajikan teh panasan saha nu ngarerakeun Sanes panasan Kang. Abdi mah aya kahoyong. aya nyari lain aya nyata aya kayang mah lah sarana atau biasa-biasa we Udah gue perubahan. insyaallah Kang abdi rek beuli. Talak mah susulkeun we. Abdi mah pokona mah tapi beres. meme urang pepegatan akang re mere pepeling dangukeun teu sakabeh pamimpin balenghan loba keneh hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. baru kan teh gampang rek main balik wae da kudu aya izin salaki awewe ye moal kamu Mata kakek babang abdi ge. Nyungkeun ka abang teh. akang mah rek nanya handeul moal mun balik Nyaduh ka atuh. dan kita kita bisa ke depan Apa bisa? mana aja enggak cerita Kang abdi kabulusan hayang teuing disimputan. Pan simut digadekeun kumaha mun dikeun Langkung Kang. najan urang hirup teu beunghar tiis jeli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat. amin Amin ya rabbal alamin. Ari sugan teh heueuh we nya. Dari bahasa pamajikanna diganggu batur mah geuning meni langsung main babu ari teh. Da bahasa anak pamajikanna lapar mah geuning ngajerit. Biasana naon? Sugan teh nya we jawara. Kalakuan murao bateo borong ngongong
harita kuring ngobrol duaan penting-penting jangoman. Cek maneh namah nu ngaranna lalaki teh nu jago gelut jeung cadu eleh. Padahal cek kuring manuk itu teh ngaranna banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan geuningan. Atuh lain oge lalaki ari ngajalanan hirup teu becus mah komo bari anak pamajikan teu kaurus daharna bajuna jeung sagalana. Jadi jelas nu ngaranna jelema jago dina rumah tangga mah nya eta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung beas teh teu bisa dibeli ku peureup atawa jampe. Pek wae ngelmu mah da wajib nyiar ilmu mah. Handari urusan dunia mah perlu dunia lain. Kudu bisa ngabedakeun mana keur gelut, mana keur hirup. Dari arti lalaki teh lain kudu jago gelut, kudu jagoan yang hareupan kanyataan hirup. Sanes kitu jangoman. Kalakuan murao paceo borong ngongong pepe dengkreng jeung polontong. Boga ilmu teu kagok mun sakali ngagaplok buntu batur kabeh ongkong. Mun anak pamajikan aya nu ngaheureyan maen babuk maen hantem. Mun anak pamajikan ngajerit kalaparan ngan ukur bisa ngabetem. Fungsi kuring harita ngobrol paduduan penting-penting jangoman. Cek maneh namah nu ngaranna lalaki teh nu jago gelut jeung cadu eleh geuningan. Padahal jelas cek kuring manuk itu teh ngaranna banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan. Atuh lain oge lalaki ari ngajalanan hirup teu becus mah komo bari anak pamajikan teu kaurus daharna bajuna jeung sagalana. Jadi jelas nu ngaranna jelema jago dina rumah tangga mah nya eta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung sing inget beas mah teu bisa meuli ku peureup atawa jampe. Kadah ku artos jangoman. Sakali deui artos. Bulan nu ngagantung di langit batu hiu, tinggal sapasi sesapurnama kamari. Anteng sasonoan suka bunga, sagala rasa di bedah. Bulan nu ngagantung di langit batu hiu, tinggal sapasi sesapurnama kamari. Sahidup samati moal iyana, insya Allah moal begat. Dina ruang hati nu aya ukur salira, dina ruang hati pastingan ukur salira. Bulan di langit batu hiu, sesa purnama kamari. Pepeting nyaksi nyapang Rusia
moal betul pasti. Bulan nu ngagantung di langit batu hiu, tinggal sapasi sesapurnama kamari. Sahidup samati moal hianat, insya Allah moal pegang. Kina ruang hati nu aya ukur salira, kina ruang hati pastingan ukur salira. Bulan di langit batu hiu, sesa purnama kamari. Pepeting nyaksi nyepeng Rusia moal betus pasti. Sesa purnama kamari, bulan sapepeting nyaksi nyepeng Rusia moal betus pasti. Purnama kamari, bulan sapepeting nyaksi nyepeng Rusia moal betus pasti. Sesa purnama kamari, bulan sapepeting nyaksi. Bandung, kota diriung ku gunung. Di kantun montel katineung paanggang muntang kamar. Ari layung-layung Bandung, kahibaran seneh burung. Mangsa tandang makalangan nanyeurkeun kamerdekaan. Dibelaan gerin ku tantung, Kuman bilak-bilak bentang, marambak lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung, nembus wates gunung-gunung. Sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung di lingkung gunung, sumirat maratan jagat.
gamelan. Ari layung-layung Bandung kahibaran senehurung Mangsa tandang makalangan nanyeurkeun kamerdekaan. Ari duyung-duyung Bandung Dibelaan heurin ku tangtung bogang hilap-hilap bentang marapat lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung Sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung dilingkung gunung Sumirat maratan jagat. Waktu urang patepung tetep layung koneng mayungan Masjid Nabawi digersakeun pada magrib urang wano nu jadi saksina Madinah Al Munawwaroh. ku kersani lumahan suci amprok deui dina tawaf jeung sa'i teras pada mentang doa di multazam miharep duaan geget silih pikaheman Durian ka anjeun jeung tanah suci Durian nu gumulung dina ati Durian ka anjeun jeung tanah suci Durian nu ngaguru dina ati Rukun Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun ngawangun rasa kasono moal bosen moal poho geuning aya ridho Gusti ayeuna urang ngajadi hoyong napak tilas deui jaga mun ibadah haji. Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun mengasono hoyong napak tilas deui jaga mun ibadah haji ku kersani lumahan suci amprok deui dina tawaf jeung sa'i teras pada mentang doa di multazam miharep duaan geget silih pikaheman Durian ka anjeun jeung tanah suci Durian nu gumulung dina ati Durian ka anjeun jeung tanah suci Durian nu ngaguru dina ati Rukun Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun
ngawangun rasa kasono moal bosen moal poho gening aya ridho Gusti ayeuna urang ngajadi hoyong napak jelas deui jaga mun ibadah haji. Harita basa usum halodo panjang cali paduduaan dina samak salambar tuh saksina bulan anu sapotong tuh saksina bentang anu baranang aya kasono aya ka tresna, aya ka dede, aya ka nyaa ngabagi rasa bunga jeung bagja duaan aya ka sono, aya ka tresna, aya ka dede, aya ka nyaa ngabagi rasa bunga jeung bagja duaan sisi laut Pangandaran Tinati pada kedal janji orang silih asuh silih asih silih jagi dek ngadeke harti asih sanyana dek ngadeke harti dede sanyana ulah dugika rasa katresna gerebna kedurukur amarah nu balu karena nungtun kana jalan salah ulah dugika rasa katresna gerebna kedurukur amarah nu balu karena nungtun kana jalan salah sisi laut Pangandaran cangre hate geus pageh kabengke sisi laut Pangandaran re di cangre beuki raket beuki gege sisi laut Pangandaran Tinati pada kedal janji orang silih asuh
silih asih silih jaki dek ngadeket harti asih sanyana dek ngadeket harti dede sanyana ulah dugika rasa katresna gerepna kedurukur amarah nu balu karena nungtun kana jalan salah ulah dugika rasa katresna gerepna kedurukur amarah nu balu karena nungtun kana jalan salah sisi laut Pangandaran Cangret hate geus pageh kabengkeut sisi laut Pangandaran Redi cangret beuki raket beuki geger sisi laut Pangandaran Panas-panas goreng pisang, kopi agak manis di gelas kaca, digelar tiga di terang neon, di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum, tawarkan nasi bungkus daun pisang, sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Semua aku ingat dan takkan ku lupa, kenangan paling indah dan paling asik. Ada lagu yang indah di Malioboro, Lagu cinta tentang engkau dan aku. ada sajak yang indah di Malioboro, Sajak cinta tentang engkau dan aku. ada lagu yang indah di Malioboro, Lagu cinta tentang engkau dan aku. ada sajak yang indah di Malioboro, Sajak cinta tentang engkau dan aku. Panas-panas goreng pisang, kering pisang, kopi agak manis di gelas kaca, digelar tikar di terang neon, di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum, senyum-senyum, tawarkan nasi bungkus daun pisang, sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Semua aku ingat dan takkan ku lupa, kenangan paling indah dan paling asik. ada lagu yang indah di Malioboro, Lagu cinta tentang engkau dan aku. ada sajak yang indah
sajak cinta tentang engkau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro, Lagu cinta tentang engkau dan aku. ada sajak yang indah di Malioboro, Sajak cinta tentang engkau dan aku. ada lagu yang indah di Malioboro, Lagu cinta tentang engkau dan aku. ada sajak yang indah di Malioboro, Sajak cinta tentang engkau dan aku. ada lagu yang indah di Malioboro, Lagu cinta tentang engkau dan aku. ada sajak yang indah di Malioboro. Sajak cinta tentang engkau dan aku. Jalan saksapa ngajujuk ka hiji lembur teu karasa capek sabab aya nu diutenya. Hujan angin dordar gelap taya tempat berniuhan, sanajan awak rancu depan kajen nu penting asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu moal dilangkaan sudah teh kembang geus aya nu moga bagi ge asa horeha lempang ge sidang kalanya dekat sawah jalan saksapa ngajujuk ka hiji lembur teu karasa capek sabab aya nu ditenya. Hujan angin dordar gelap taya tempat berniuhan, sanajan awak rancu depan kajen
penting asal nepi ka tempat anu dituju teh ngalonggo mawar bodas numun dilagaan sugan teh gemblong geus aya nu mohogan bagi asa korehan lempang nejing kaladian dekat sawah lamun lain teteh awewena ngelaanan kudu kawin harita lamun lain teteh awewena terus terang can hayang jadi bapak boro-boro rumah tangga pan geus puguh gawe oge teu boga sabab teteh awewena modal cintaku mah engkewe lah jadina syukur gening hirup aya jalana najan teu leuwih dahar mah teu kurang syukur gening hirup aya jalana najan teu leuwih baju mah teu kurang lamun lain teteh awewena ngelaanan kudu kawin harita lamun lain teteh awewena terus terang can hayang jadi bapak boro-boro rumah tangga pan geus puguh gawe oge teu boga